Indahnya di dianya. Indah. Neng, saumpamana urang nikah, Neng hoyong di mahar sabaraha? Ulah Nah, terus Neng engke bulan madu hayang ka mana? Teu kudu bulan madu Terus kumaha atuh? Mahar embung, bulan madu embung. Muhun bari nage Neng Alim nikah sareng Aa. Maneh tadi meme ini tenjika tuntunya. Nah, ngomong gitu duy, mana perhatian ke orang? Eta dina huntu maneh aya sesa kangkung nyelap. Pasti tadi maneh sarapan jeung kangkungnya. So tau maneh mah. Urang mah tadi isuk-isuk sarapan kupat tahu. Kangkung mah opat poe ka tukang. Siga si Cepi gantungan tangkal sorangan siga monyet weh. Kenaon nya? Pi, kenaon gantungan tangkal sorangan, ucang-ucangan kos monyet weh. Woi, kenaon? Teuing urang keur bararingung. Bingung kunaon atuh maneh da kudu pugug, sok buru turun ka dieu. Ameh pugug, aya ngobrol deukeut mah. Sok buru turun. Mana daek ngadengi cerita urang, kamu daek mana ngadengikeun cerita urang rek turun. Sok turun ke urang didengikeun. Sok atuh ari daek ngadengikeun cerita urang mah nya, urang rek turun ayeuna. Kakuan. Cek ese turun ari teh euy. Kayak naik ke bari. Ngobrol itu tuh. Ayo. Bingung kunaon? Urang teh yan bingung hayang putus jeung awewe. Emang boga kabogoh gitu? Justru eta urang hayang putus jeung awewe teh urang teh boga kabogoh. Urang istri kan anyar putus. Pan mana jeung urang teh Joshua. Naon Joshua teh? Joshua teh jomblo selalu berdua. Bener.
Kenaon sesoranganan jika kiper futsal wae. Keur pusing duy euy. Keur niiskeun hate urang teh. Ulah pusing-pusing. Hayu urang hiburan jeung urang TikTokan. TikTokan? Hayu atuh urang TikTokan. Hayu. Gila. HP-na urang simpen heula. Oh, Urang bisa TikTokan. Sorry ass DJ. Cobaan. Alus dah hasilna. Cokot. Cik kumaha hasilna deui? Wah, deui euy. Ngomong-ngomong deui euy. HP-na alus ieu. Heeh, anyar. Boga ti mana ieu maneh HP anyar euy? Ieu teh hadiah lomba. Lomba naon deui? Lomba balap lompat. Ah. Saha wae euy pesertana? Urang, polisi, jeung nu boga HP ieu. Atuh kitu mah, ieu HP teh menang maok atuh senduy. Ian euy. Weh, HP-na alus. Menang maoknya. Oh, gagabah ngomong teh. Terus lamun lain maok, menang ti mana atuh eta? Nginjem atuh. Nginjem ti saha? Kos anu deuk mere nginjem we. Tadi di jalan anu tinggalin HP. Nya diinjem we ku urang teh. Lain nginjem atuh kitu carana mah. Maok meureun eta mah. Indahnya ini. Dimahan, langsung dimah pakai diitom. Terus kumaha tuh? Terus kumaha? Eta bari nyengir, Pak. Eta dina huntu maneh aya kangkungnya sakan. Ini make kacau. Dari pajak. Ingat rokok. Panjang teh ngomong. Aing geus hacken teh. Konotasinya jelas.